Assalamualaikum, Waalaikumsalam dunya, Sampurasun. Hirup mah ngan sarikeun awak. Babasaan Sunda sarikeun awak ngandung harti yen hirup mah aya batasanana. Keun aku kasengker. Jadi urang hirup teu bisa sakama-kama. Contona, karena urang penghasilanna gede, jutaan gitu sapoena teh. Nepikeun ka urang meuli dahareun loba pisan. Tepikeun ka ngaleuyah di nu meja teh. Tetep keun aku kasengker. Nyaeta keun aku seubeuh. Jadi teu bisa kadahar eta dahareun sakitu lobaana teh. Contona lain, tadi ge pedah urang penghasilanna gede, jutaan teh puluhan juta gitu sapoe ge. Nepikeun ka meuli motor 5, mobil 5, tetep anu dipake mah ngan saawakeun dina jog mobil ge. Dinu motor ngan sabujureun. Conto nu lain deui, tadi ge pedah urang penghasilanna gede, jutaan puluhan juta sapoena. Meuli baju tepikeun ka nu galalede, nu gombrang. Meuli pibahanan ge tepikeun ka sabal, sarol. Karena penghasilanna ge gede. Tetep anu alus jeung nu mantes mah saawakeun nu pas di nu awak. Conto nu lain deui, tadi ge pedah urang penghasilanana jutaan puluhan juta kitu sapoe, tepikeun ka meuli jeung nyeun imah ge 5. Tetep anu dipake di sarean mah ngan saawakeun. Sugan suku nu katuhu di kamar anu hiji atawa di imah anu sabelahna deui. Suku anu kenca di imah nu lainna deui. Awak anu ieu di mana imah nu kan teu kitu. Keun aku kasengker. Jadi inti dina yen hirup sarikeun awak selama diri urang masih dikendalikeun ku hawa nafsu, teu bisa hawa nafsu, tetep urang moal bisa aya kapuasan. Jeung selama urang nganteur ka hayang moal aya tungtungna. Jadi inti dina bahasa atawa basa sarikeun awak, urang intina mah kudu bisa ngendalikeun hawa nafsu. Jeung hiji deui nyaeta kudu boga rasa syukur. Bilih aya pamenak pamangih nu sejen di simkuring, nya di paroe sadayana komen we di handapnya arah euyeup ieu nya babasaan teh. Sampurasun. Assalamualaikum.